Jauh ka dieu ek nanyakeun bisi siapa penasaran naon mata kesenean awe teh bisi ieu mah nya bisi aya nu ti sisi teh gigir. Eueuh aweuna naonan. Oke lah ku aing diomongkeun mah moal ngarti da sia mah nyiapkeun can hayam lah. Ieu? Sia mah kala kamoana gecek aing hayam hideung. Heuda eueuh tangkuraga tuh aing geus neangan ka itu ka dieu tuh boleh aing mangi. Paduit teh lah sugana bisa tuh ayo. Wah, gampang. Pancan dicaritakeun Ki. Oh nya? Naon ek naon kana di teh? Iya bah abdi garu rencangan da ting aya naonan dina beungeut teh nikah teh menangkeun awena. Bisi mah banyak bisi katempelan atau naon gitu kan sebangsanin makhluk halus. Ulang cobi talawang lah nya. Nyungkeun fotona. Iya bah. Naon lu kitu tuh usum? Pop dong. Wah. Waduh. Berat ya berat. Berat kumaha bah? Di dinya introvert nya bahana terang. Ya katinggal tina tanganna gede sabelah. Nya gede sabelah teh sok angkat besi di rumah sambil lihat tutor bener tuh. Oh, nya bah. Nya cek aing ge naon alus jo di mah bisa ketebak. Kira-kira masih ayah harapan tebah yang menang kena we. Bisa dong, suka naik nepi ka hayang spek Nisa Blackpink. Bisa aja nggak mah. Nu penting mah di mah ayah bah, teu kudu nu itu lah. Gampang. Ya. Wih, gelis euy. Isukan ya kali jam 8 ulah kurang ulah leuwih jeung abah urang pangian. Tuh, awena tuh. Bener bah eta bah. Mana teh percaya katunjukan si Jaus bah Oji nu sakali ngabledug langsung cair. Wah, we atuh si teh panayang awelin sia. Nya tuh nya. Lepeh banget bisa kan dengerin. Punten teteh bade tumaros anjing gelis. Iya, ada apa ya? Teteh Nadil ya? Iya. Ini teh Ajo kan ya? Mohon, pesan lamingan tosan. Enggak, baru nyampe kok. Lah, nah makin bisa real. Teu inget wae gitu apal. Mana ningali? Pantes dina tantannya pasti real tuh. Udah teu apal tuh aing mah. Nikah teu apal aplikasi kencan terbesar atau lain ek ngapreng beren kieu mah urang nu kapreng. Ngadownloadna tina naon mana ieu? Dina bio Siri Firdaus. Pantes. Lo bating nonton